Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribadi hormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ayeuna urang parantos sakumpul deui sakumaha biasa nyaeta bade nambahan ilmu nahu. Mudah-mudahan bang sadaya sini teman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, simpel wadasa nyata badan nerangkeun hancaan kamari nyata dina masalah amil anu asup kana mubtada jeung khabar. Kemarin terus terangkeun bahwa amil anu asup kana mubtada jeung khabar teh nyaeta aya tilu, hiji kana jeung dulurna, kadua ina jeung dulurna, katilu jonantu jeung dulurna. Tah anu kana jeung dulurna terangkeun kemari bahwa kana teh nyaeta asup kana mubtada jeung khabar jadi isim kana, si mubtada eta jadi isim kana, si khabar eta jadi khabar kana. Dari isim kana teh nyaeta kudu rafa, khabar kana kudu nasab. Contohna kemarin entos lin nyaeta kana zaidun qaiman. Nah eta bahwa kana zaidun qaiman si zaidun jadi khabar kana, jadi isim kana, qaimana nyaeta jadi khabar kana. Tah ayeuna anu kadua nyaeta amil anu asup kana mubtada jeung khabar teh nyaeta berarti nyaeta inna jeung dulurna. Tah inna di mana-mana asup kana mubtada jeung khabar mangka si mubtada eta jadi berubah jadi isim ina, khabarna jadi khabar inna. Nah kumaha ayeuna di mana jadi isim ina berubah eta teh si mubtada anu tadina si mubtada kudu rafa, ayeuna mah kusabab jadi isim ina kudu dibaca nasab. Jadi kudu dibaca nasab. Kumaha ayeuna khobarna, khobar si mubtada eta ayeuna jadi berubah. Kumaha? Jadi kudu rafa, kudu naon emang kudu rafa keneh ngan barisna sarua jeung khobar mubtada. Kana nang pangkatna beda, ayeuna mah jadi khobar inna. Ari khobar inna mah nyaeta kudu rafa keneh. Sarua kan bedana jadi pangkatna beda unggulnya. Pangkatna beda, ari tadi jadi khobar mubtada, ayeuna mah jadi khobar inna. Ari dina baris mah sarua kudu rafa keneh. Khobar mubtada kudu rafa, khobar inna oge nyaeta kudu rafa. Ngan perbedaanana nyaeta dina mubtada. Nah, ari mubtada mah tadi kudu rafa, ina kusabab si mubtada eta jadi isim ina ayeuna jadi berubah. Jadi bacana kudu nasab. Contohna inna zaidan qaimun. Tuh. Inna zaidan qaimun. Inna zaidan barisna kudu nasab lantaran jadi isim ina. Qaimun barisna kudu rafa lantaran jadi khabar ina. Tah eta nya tapi inna ujung duluna inna anak laita lakina ala, inna anak laita lakina la ala. Tah eta kabeh sarua ujung inna kumaha ngabogaan isim jeung khobar. Isimna kudu nasab, khobarna kudu rafa. Tah mudah-mudahan urang sandaya sing tiasa nyaeta paham, sing pasamnya sing tiasa ngapalkeun jeung mudah-mudahan urang sing dipasihan kapahaman ku Allah Subhanahu wa taala. Tah eta dina masalah isimina kudu nasab, khobarina kudu rafa. Pastinya terus mah gampang. Nanti buka dina jurumnya nya secara jelas sama kitu. Isim inna kudu nasab, khobar inna kudu rafa. Contohna inna zaidan qaimun. Zaidan barisna kudu nasab lantaran jadi isim inna, qaimun barisna kudu rafa lantaran jadi khabar inna.
Eta ini jeung anak we sarua, inna anak lain talakina la anak tah abi sarua jeung in. Kitu wae bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.